A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil jazmi jeung eta tetep pikeun i'rab jazm alamatani ari dua ciri. As-sukunu tegasna sukun wal hadfu jeung ngabuang. Fa masukunu maka anapun ari sukun fayakunu maka eta aya naon sukun alamatan eta jadi ciri lil jazmi pikeun i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i dina fi'il mudhari as-sahihil akhiri anu sahih akhir. Wa ammal hadfu jeung hanapun ari ngabuang fayakunu maka aya naon hadap alamatan eta jadi ciri lil jazmi pikeun i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i dina fi'il mudhari al mu'talil akhiri anu mu'tal akhir. Wa fil af'ali jeung pirang-pirang fi'il allati anu rofuha ari ropana lati disabatin nuni eta ku tetepna nun. Bismillahirrahmanirrahim. Dina qauluhu anu ayeuna urang bade ngabahas ciri i'rab nomor kaopat tegasna i'rab jazm. Anu mana di dieu dicarioskeun bahwa ciri i'rab jazm mah henteu seueur ngan saukur aya dua, nu kahiji sukun, nu kadua hadap tegasna ngabuang. Ngan pedah aya na i'rab jazm eta kamari dina bab i'rab dicarioskeun ieu mah khusus aya nana teh dina kalimah fi'il mudhari. Jadi dina kalimah isim eta moal aya i'rab jazm. Maka fi'il mudhari anu kumaha anu keur tingkah jazm nyaeta di dieu dicarioskeun ciri na fi'il mudhari keur tingkah jazm teh eta aya dua. Nomor kahijina adalah sukun. Sukun nyirian kana fi'il mudhari dina keur tingkah jazm nyaeta dina fi'il mudhari sohe akhir alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ari hartosna sohe akhir teh tungtung huruf tina kalimah fi'il mudhari teh huruf soheh lain huruf elat. Ari huruf elat teh eta aya 3 nyaeta alif waw iya. Nah ieu mah tungtungnana teh tungtung kalimah fi'ilna teh hurufna lain huruf elat lain alif waw iya. Nu kitu ngaranna soheh akhir. Salian tinu tilu eta. Nah eta mah ba, nah eta mah ta atawa hamzah gitu. Bari jeung alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un eta tungtungnana teh henteu kaantelan ku sy'. Eusina syai'un teh nyaeta domir. Domir alif waw iya. Sapertikeun contoh di dieu tuh. Lapad lam yadrib. Di dieu aya fi'il mudhari nyaeta lapad yadrib, pangna apal eta fi'il mudhari sabab aya huruf kamudhorean berupa ya. Atau lam tadrib berupa ta, lam adrib, lam nadrib gitu nya. Opat huruf kamudhorean teh iya, ta, hamzah jeung nun. Nah di dieu opat ayeuna kalimah fi'il mudhari nu ieu teh keur tingkah jazm. Kunaon pangna keur tingkah jazm sabab kaasupan amil anu ngajazmkeun nu dingaranan amil jazim nyaeta lam. Maka atuh eta fi'il mudhari kudu ngajadi jazm sabab aya nu nitah jazm. Nah ciri jazmna eta teh ku sukun. Tuh tinggal ditungtungna disukunkeun. Ya lam yadrib, lam tadrib gitu. Kunaon pangna ayeuna ciri jazmna ku sukun sabab eta bentukna fi'il mudhari sohe akhir. Tuh tinggal ditungtung hurufna. Eta teh ba, lain huruf elat, lain alif waw iya. Bari jeung alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Saenggeus eta tungtung, saenggeus eta ba teh henteu aya alif waw iya domir. Nu dingaranan teh naon? Af'alul khamsah nu aya alif waw iya domiran mah. Nah nu kieu lah nya. Jadi ialah ciri jazm nomor kahiji dina fi'il mudhari teh nyaeta sukun, sukun nyirian kana fi'il mudhari anu sohe akhir alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nomor kaduana ciri jazm dina fi'il mudhari teh nyaeta hadap tegasna mah ngabuang. Ngan pedah ngabuangna eta kabagi dua. Aya hadap elat tegesna ngabuang huruf elat, nu kadua aya hadap nun tegesna ngabuang nun.
Ayeuna urang ngabahas hadap nomor kahiji tegesna hadap elat. Nu kumaha atuh ciri jazmna fiil mudore anu dicirian ku hadap elat tegesna ngabuang huruf elat nyaeta ayatna teh dina fiil mudore mu'tal akhir alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Nah ieu mah ngabedaan tina nu tadi mah sohe akhir, nu ayeuna mah mu'tal akhir. Mu'tal akhir mah nyaeta anu tungtung huruf fiil mudore nana teh berupa huruf elat. Huruf elat cek tadi ayat 3 nyaeta alif waw iya. Bari jeung alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un saenggeus eta tungtung fiil teh henteu kaantelan ku alif waw iya domir. Sapertikeun mana contona tah nu ngajadi contoh sapertikeun di dieu aya lapad lam yagzu jeung lapad lam yarmi. Tuh. Dina lapad lam yagzu jeung lam yarmi eta teh ciri jazmna ku ngabuang huruf tungtung anu berupa huruf elat. Bisa dibedakeun ayeuna ku urang dina nalika keur tingkah nasob jeung keur tingkah rofa. Tah, dina tingkah nasob jeung tingkah rofa ieu mah tungtungnana teh katingali aya tungtungan keneh, aya huruf tungtung keneh di dieu teh. Nyaeta tina lam yagzu teh adalah yagzu ropana, lamun nasobna yagzuwa. Tina lapad yarmi lam yarmi ropa nana teh yarmi aya iyaan, lamun nasobna ayarmia. Tuh. Nah ieu tungtung ayeuna kalimah fiil nana teh berupa huruf elat. Lamun dina lapad yagzuma aya wawan tungtungna teh berupa waw, lamun dina lapad yarmi mah iya tungtungnana teh. Nah kulantaran ieu teh kalimah mu'tal akhir alias anu tungtungna berupa huruf elat nyaeta alif waw iya, maka atuh dina nalika kaasupan amil jazim eta teh ciri jazmna ku jalanan hadap elat tegesna dibuang eta huruf elatna. Bari eta ge alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Lain mu'tal akhir anu afalul khamsah. Tapi nu alladzi lam yatasil nu tungtungna teh teu aya alif waw iya domir. Terus nomor kaduana nyaeta hadap nun, ngabuang nun. Aya na hadap nun jadi ciri pikeun i'rab jazm dina fi'il mudhari anu kumaha nyaeta fi'il mudhari af'alul khamsah. Ari fi'il mudhari af'alul khamsah mah sabalikna tina alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Tegasna fi'il mudhari af'alul khamsah mah justru saenggeus tungtung kalimah fi'il teh aya alif waw iya domir. Sapertikeun contoh di dieu lam yadriba. Tuh. Saenggeus ba teh di dinya aya domir alif. Lam tadriba aya domir alif. Lam yadribu saenggeus ba aya domir waw. Lam tadribu aya waw. Lam tadribi aya iya. Nah, pikeun fi'il mudhari af'alul khamsah ieu mah ciri jazmna teh nyaeta ku hadap nun tegasna ngabuang nun. Kunaon atuh pangna? Ciri jazmna ku ngabuang nun sabab ayana nun eta mah nuduhkeun keur tingkah ropa ngajadi ciri pikeun i'rab ropa. Contoh sapertikeun dibaca yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Eta teh keur tingkah ropa, sabab ciri ropanana teh nyaeta ku ayana nun. Nah berhubung ayeuna mah lain keur tingkah ropa tapi keur tingkah jazm, da aya amil jazim teh nyaeta berupa lam. Maka atuh teu pantes di dieu aya ciri ropa, sabab i'rabna ge lain i'rab ropa. Tapi i'rab jazm. Nah ciri jazmna teh adalah ku ngabuang kana eta nun. Ieu teh ciri hadap nun ieu teh sami jeung ciri af'alul khamsah dina nalika keur tingkah nasob. Af'alul khamsah keur tingkah nasob jeung keur tingkah jazm eta sami cirina teh hadap nun. Sabab eta teh ya itunya nun mah tanda pikeun ciri ropa teh ya. Nah, kumaha atuh ayeuna apakah urang bisa ngabedakeun dina nalika fi'il mudhari keur teu aya nunan, dina nalika af'alul khamsah keur teu aya nunan. Sapertikeun dibaca yadriba, yadribu, apakah urang bisa ngabedakeun eta keur tingkah nasob atawa keur tingkah jazm? Tangtuna bisa. Kunaon? Sabab antara nasob jeung jazm mah eta aya amil. Lamun keur tingkah nasob mah aya amil nasib, lamun keur tingkah jazm mah eta aya amil jazim. Dina nalika urang manggihan
fi'il mudhari apal khamsah kari-kari eueuh enuna berarti tingali amil anu samemehna apakah amil nasib atau amil jazim gitu. Sehingga saenggeus urang ningali kana amilna maka urang bisa apal bahwa hadap nun didinya tegasna ngabuang nun didinya mah eta keur nuduhkeun antara keur tingkah nasab atawa keur tingkah jazm. Nah ieu teh saminya fi'il mudhari apalul khamsahna mah rek anu sohe akhir atawa anu mu'tal akhir. Sohe akhir teh anu tungtungna lain huruf elat seperti yadriba ba do lain huruf elat tungtungna teh. Atawa rek anu mu'tal akhir sapertikeun lapad yaghzu tuh tungtungna teh huruf elat nyata berupa wau atau yarmi berupa iya. Dina nalika ayeuna eta fi'il mudhari rek soe akhir atawa mu'tal akhir kari-kari ngajadi af'alul khamsah tegasna kaasupan domir alif waw iya maka eta ciri jazmna ku ngabuang nun. Jadi iyalah ciri i'rab jazm dina fi'il mudhari henteu seueur ngan aya 2 hiji sukun 2 hadap alias ngabuang hadapna kabagi 2 aya hadap elat sareng aya hadap nun. Wallahu alam bissawab.